Acara ngaliwet di sawah jeung daun sampe di emian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan poe ayeuna urang arek milu ngaliwet jeung barudaknya guys. Cara ngaliwet nah di itu di kebon si Kamen tuh, itu si Kamen teh anu baju beremnya barudak. Tah ayeuna urang di jalan ya dah lumayan ada jauh di jalan teh betul. Hampir 2 km mah berhenti jalan eta ka kebon teh. Capek ya tuh rasa ngoronco danya. Tekut silila ya urang geus arek nepi berjalan teh ber 2 kilo 3 kilo ya berjalan teh di jalan gede. Ayeuna urang geus nepi ka sawah ye nya ya. Ya urang arek selfie heula nya ya, tarik nemungkeun beungeut urang heula ka si emet. Tah met beungeut urang ieu met nya. Terus itu urang nempo naon nya itu gajah apa muning itu nya, jiga mah jiga gajah da ayeuna keur usum gajah liar. Terus perjalanan da sieun itu tuh jiga mah jiga gajah liar sieun muda. Lanjut barudak ieu nu pertama ku urang di alang ngaranna teh kangkung liar. Jadi ari kangkung liar mah sok lah ala da ngaranna ge kangkung liar ieu tuh kudu bebeja kanu bogana. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya oge urang nepi ke tempat anu ditujunya ieu saung wa Kamen teh barudak. Tah ieu ngaranna teh meme nya. Naon nya lamun diekan mah jadi naon eta meme teh nya euy barudak. Tah ieu wa naon nya ieu aduh teu pati kenal aranna euy poho deui. Ayeuna misi kadua nya pan tadi misi kahiji mah geus ngala kangkung liar. Ayeuna lanjutna wa ngaladun sampe nya itu. Tadi teh nanya ka urang Mang Kamen, ieu dun sampe teh nu saha? Cek Mang Kamen teh anu mak entur cenah. Aduh, ai mak entur teh saha nya? Mak entur teh meureun mana lah kurang teh anteur we. Tah terus ieu Mang Kamen teh ngaladun sampe dipetak-petik ieu si meme mah arek ngalapakis liar ya si meme nya. Aduh masih keneh bingung ya ieu mak entur teh sahanya apa makna Mang Kamen ngaranna mak entur. Kongsi lila urang balik dewe ka saumbongan bisik ka bawah sakabak-kabak ku si Kamen. Wong ada nyebutan nu mak entur sok bisina nu mak batur aing ngesin ka tempuan aing balik we nempokeun anu ieu nu ek masak ya. Ieu ngaran Mang Kuwai ya. Duh geus culak-colok nyolok namun jiga ek nyolok naon eta aing asa wawuh culak-colokna euy. Ieu Mang Kuwai di ditu na jadi chef nya. Chef naon? Chef Kuwai eta chef Cuna ieu dibantu di ku si Mang ieu kermetikan naon eta? Kermetikan cengeknya. Mang Kuwai mun sok ganteng mun sok cool kitu wasi. Tekong silela ieu Mang Kamen Dep datang mawa naon nya? Mawa pakis jiga nama ai dun sambeuna di ka mana nya? Buah beunang itu kumaha entur eta dun sambeuna kapangieun. Lanjut ku Chef Cuai ieu arek ngaliwetnya tuh ngaduruk tuh ngasih tagogeun si liwetna ge. Aduh si Kastrona geus ditagogeun eta Kastro teng ku si lila ya si Cume tungtungan ku geus datang ieu mah moal naon ya euy mah moal pakis deui. Aduh bati ngadar pakis mah weureu atuh meme tungtungan ku aduh aing nya euy sok ganteng pisan si meme tungtungan ku tekong si lila ieu Chef Awai bade ngecek ieu cenah bade ngecek liwet tuh dikucak dikocek digalo dewe digalo kitu ampun da aing Chef Awai ngeunah ya moal liwet jiga nama arek moal nah ada juga tutung ya loba kekerakan. Lanjut ayeuna mah Chef Awai bade ieu cenah metikan daun